hirup asaranya nyai teuing ya Allah. Mitohan itah kawin kebon teu boga gawe henteu kudu usaha naon atuh ku zaman ayeuna ku zaman COVID-19 ieu teh anu gawe wae ge dikaluarkeun mun aya batur ngobrol aya curhatan gitu urang teh nya. Bener pangatan anyar nih apal gitu juga nu di lem legendengan terus juga Japati dia mah urang mah boga pamajikan oge juga nu teu boga ini teh hayo persaanya si sarban gitu sugan aya ka si sarban lah daripada jenuh ngapa berangkat saeutik. Ada we di pikiran mah pusing sugan we cicing di hareup mah aya pencerahan di dieu mah kadon aya saradogi we rageg jalan tulang nya hareup we lama. Cicing di tukang coba pikiran cicing ya di harapan mah kitu teh ya dibalik banget orang anu ceria tapi aya masalah anu teu bisa dicaritakeun ka sasaha buat ka para rusing gitu teh ya hirup pikiranna we eta geuning panganten anyar rek kamarana teh ciga nu ngajak-jakeun turun roktok gitu. Hop. Naon sarban atuh? Diu, di dia. Diu keula. Sok, diu keula. Iya mana di handap atuh. Sok urang di dia lah. Kunaon di mana? Banget kot ka kusut kitu kan. Urang teh kan di balik kusut kumaha urang ceria. Ceria di mana? Ceria atuh. Tapi nya kieu urang mah di balik banget orang anu ceria ya aya masalah urang teh tapi mau bisa diceritakeun naon atuh depira ditarikan kawin tinggal kawin udah anger kawin teh kudu make duit atuh ulus bos ya pira make daun itu pusing urang teh gawe henteu kebon teu boga jual latif tah tanyakeun pamajikan urang geus kawin mah atuh nah kumaha kitu neh Tanyakeun nikah mangenas ya. genah teh anyaran ye cek batur ge genah teh sabulan 2 bulan tapi anger rek aditu nama meureun pusing heuing tah urang teh pusing lah gitu nya mikiran eta kuat ditarikan kawin lah jual latif ayo urang mah siap-siap wae nya dengan orang kan posisi ayeuna teu digawe duit kebon oge kan aya kebon batur kareknya dicem urang di alaan campur itu rek buburu eta ge da karek cep wah dila keneh nah pokona mah urang mah di dia we lah curhat lah da urang rek curhat ka saha deui wal maneh kan anu deket jeung urang mah beunah atuh naonana geus kawin gitu ya atuh ayo urang mah kan bujangan ge pikiran ieu tah ieu buk dikuncir teh naon da jangan asli ayo mah urang minta saran lah di mana anu geus kawin gitu mana eta boga modal teh nang di mana baheula heeh urang di sia jeung si Neng ya mimitin aku mah modalna heeh ngabelan nyokot nyokot naon nyokot tidak bohong bangsat keher bangsat modern euy nyokot di bohong ngabelaan jagong karungan tah kasape-sape dirabut karungan dua jangan ditengah tah modalna berarti eta mah maneh ngabangsat nyokot nyokot di nu bohong bangsat terus beda aduh mere relatif kieu aja
mere pencerahan gitu ke orang geus gitu udah jadi bangsat mah tuh lain haram. bangsat nyokot bohong Jangan jangan ipek ku kitu nama jangan kalebe ku kitu nama tapi teu meunang tinu agama teu meunang tinu katerangan ulah nagara puguh deui dihukum bae pat bu nyokot bohong geus bae lah eta mah urang mah rek dipikiran deui lah pangpangna 2 bulan deui atuh da waktu teh lain lila lain sakedeung lain lila bener kan iya tapi sakedeung 2 bulan deui heeh apa jangan ya bu dikunci atuh urang mah mikiran lawan garmuna bu dikucing juga biur kana eta sila Kala naon ini adik aha ongkong ipekakeun menang gawe dalam serangan. panan itu teh kurang saeutik tah nyokot bohong daripada bikin kawin Nah, atuh nih tinu ngabangsat. nyokot di bogong penting mah jadi oh berarti gawe henteu gawe heula lain negekeunna duit teu boga gawe henteu usaha nipu ngabangsat ge dihalalkeun ya heeh tapi ngesaran mana mah lieur lah urang mah benar-benar rek ngawin batur ngawin jikun calon lah ya saya tapi saran ngabangsat mah goreng saya itu nama tah air penting mah jadi tinggal urang di sini ya tuh carana kitu jadi ulah euy ke ulah baik bodo amat oke lah di pikiran deui nya ku urang Mungkin mending ini tuh pada mematahan batur teh. heula kelas hiji kan heuh geus kayu mah kada tatut ka dorok-tok bener pokona aya kulo wih jelema berarti eta benernya aya gaya gunung grug entep senok ajul gedang urang mah jeung bojo anu jadi kawin ye tapi gaya santok poko amai ngajengkang kenah pokona mah tapi duit nah keukeuh juga si Sarban gitu dengar kalauan kita ulang-ulang sarana sabeutkeun kan atau ajak sharing Sarban ari mah jadi tinggal kalauan dari mana dengar kalau nyawa cacingan Pak Mantri iya orang aya masalah cing diukeula lah di dia orang rek sharing ya Pak Mantri cing sok diukeula sok atuh mikiran naon maneh teh naon atuh sok maneh teh carita lah ke urang teh lah pikiraneun tarik urang teh tarik ting urang besi ngajepret ieu nya pikiran naon kalau awewe nitahan kawin tepira lah paribasa cenah cek batur mah keur pakahungkul ya kedangar kudu make duit atuh heueuh ku duit atuh da kudu mah bisa nya Pak Mantri sedangkeun urang teh digawe duit eueuh piraku kudu ngabangsat tong kena naon iya bangsat ge geus si kadin mere saran kitu ngabangsat udah kurang dipikir-pikir deui piraku atuh ai pekahan ku ladang ngabangsat teh meunang meureunnya ulah haram manjang ku dia mah oge nyungkeun pisaraneun ka Pak Mantri saena kumaha kitu ayeuna mah ya kieu we mun bade mah damel mun bade mah diten abi sok wae diajakan da malah kana naon tah gampang Rip, teu gampang henteu gampang pisan pokona mah nya kanu naon da malah berani ngalah tutut sadek mah ngatutup aing ngalana kumaha dikepung lain disair lain di ieu naon ngaranna teh pokona mah nu di kitu teh nya kecerik dikecerik lain terus Ceri kumaha dulu atuh teuing teu pira atuh ngalah tutut mah dicomot kitu henteu da cicing tutut mah atuh oh sawah nu Pak Mantri teh seueur tututan nya kumargi hama teh asa nya hama tutut teh ngarusakeun nu pare lah mending dialaan hayu menedek mah nya ai kela ai gajihna kumaha ai ngalana mah lah gampang kan tuh Ya. dicomot comot unggul tah gajihna kumaha per minggu per hari atau per bulan gitu Coba soalnya ya kumaha sok lah bebas info mantri mah pokoknya mah nya Pak Mantri jadi abdi teh 2 bulan deui lah atas Rayagung itu di piwarang nikah ya nya ditarikan kawin nyai hoyong nama abdi teh minggonan we atuh tah kumaha upami minggonan gajihanana
bisa diatur mingguan oke hayu lah. Pokoknya mah pemantri oge gawe mimiti ti batur Heeh. teu pira mulungan tutut dicomot. Ayeuna geus. Ayeuna geus nempikeun ka boga kontrakan 5, Terus pemajikan hiji. 5 gedong. ayeuna teh Heeh. tepira ku tutut Ku mulungan tutut dicomot. comot. Atuh gampang gitu nama pamantri. Komo saukur yang ipekah atau teu pira sabaraha. Yang kewe tuh anjing kopi disampeun ka bumi atau pada ditinggalan heula ayeuna. Mending ge ka ditu heula we ayeuna dikontrol heula yuk. Mohon mangga atuh. Ai pamantri sedap kopi. Sedep atuh. Nya meser atuh dah ya abdi mah kitu aduh atuh ge. Kita nawaran. Lah, ayo ini.